kasadaya pancar tunggal anu sami-sami kumpul ngariung dina sonten ayeuna. Satosna tadi maparkeun dina perjalanan dina asal wiwitannya eta kedah kahartos kusadayananya. Sabab aya dina ungening katerangan qad aflaha man tajaka wadzakarasma bi rabbi fasholla. Kacida bagjana pikeun jalma-jalma anu susuci dirina, wadzakarasma jeung eling rabbi ka pangeranana washolla jeung sadar. Ai salat teh sadar kade nya. Eta kabagjaan anu luar biasa. Saatosna urang ngajalankeun pertobatan jasmani. Jasmani anu pernah ku urang diasupkeun ka dijayaan. Jasmani anu pernah ku urang diasupkeun pangarti-pangarti tina mantra jeung kalimat. Tepikeun ka urang tadi nyekel pusaka jimat pikeun dijieun anggehan ka urang. Jeung tanglan ku urang. Isim bakal nyalametkeun, isim bakal mere kamajuan, isim bakal mere kabagjaan, pan kitu sangkaanana nya. Urang dibere jimat-jimat baheula ngarasa atoh. Tina ku ayyana kapungkur aki di karang pawitan ngarasa bagja geuning kabuka jeung sadar yen anu kararitu teh teu bisa nyalametkeun ka urang. Tuluy urang ngajalankeun pertobatan susuci jasmani. Tobat tina kamusyrikan, tobat tina kadoliman, tobat tina kakuburan. Tepikeun kaya doana Nabi Adam, Rabbana dolamna angpusana fa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Urang ngaku nya nun Gusti abdi tos dolim ka diri abdi. Abdi nganiaya diri abdi. Sedengkeun urang kudu kaharti, sedengkeun urang kudu kapaham naon atuh urang dolimna ka diri teh nya. Saatosna urang mangeran kana jimat-jimat anu ku urang baheula dikeukeut. Sepuh di karang pawitan kapungkur neraskeun deui perjalananana. Sadar, paham, mengerti, apa. Dugikeun ka ngumpulkeun deui dina masa kehidupan-kehidupanana anu saacana jadi sepuh. Sabab keur dina masana jalu dididik kadigjayaan, dibere bekal tameng jijimatan, sabab keur mempertahankeun nagara. Manya aing ngaran prajurit erek kosong bolostrong. Kartos teu?
saatosna tuntas dina masana kanagaraan eta sepuh lumampah deui neraskeun deui perjalananana dina karagaan. Tuh ari keur nuju ngadidik kadikjayaan mahnya maparinan bekal-bekal tameng supaya kuata prajurit teh da keur dina masana. Saatosna eta sepuh nyamper deui dina sajarah hirupna dina perjalanan rondean akhir zaman, mangka wajib deui nyalametkeunana matak nu dicandak karagaan dibersihan tah nu dongkap kadinya nyanak jijimatan diancur leburkeun mantra jeung kalimah kadugalan jeung sajabana kabeh disinglarkeun. Naon tujuanana? Supaya kembali kana jati dirina, kana wiwitanana. Sabab anu kaalaman ku cara kitu teh geuning can sampurna. Teu cukup ngebersihan jasmani, teu cukup urang tobat dina jasmani, ngaberantas kamusrikan anu nyata, kamusrikan anu badag, kumang rupa jijimatan nu kurang dicekel. Can cukup jaluk, can tuntas tepi kadinya. Mangka tadi saatosna jasmanina dibersihan, mangka ayeuna neraskeun deui dina perjalananana ngabersihan rohani. Ulah ayeuna kakupuran, kakapiran, kamusrikan jasmani geus dibersihan, tapi kakupuran, kakapiran rohani masih keneh melekat. Nu mana nu ngajadikeun kakapiran, anu mana nu ngajadikeun kamusrikan eta rohani silo ka dirina, poek ka Gustina. Geuning kanyataanana nu kaalaman sanajan kamusrikan anu di luar, sanajan jimat-jimat kurang tadi geus dipupus, geus dibersihan. Urang yakin ka Allah, urang nyembah ka Allah, tapi lamun teu apal kanu disembahna, teu apal kana wujudna eta asma angger jalu disusul kalah suwung sepi tanpa ciri. Sanajan urang geus tobat jasmani, lain salah urang ngucapkeun istighfar, lain salah urang ngaku dosa, nya teu salah. Da geuning kanyataannana wa man kana fi abdihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma, tetep wa adul sabilan. Sing saha anu lolong hatena, anu poek hatena ka Gustina, nu disebut ka Allahna, lolong di dunyana tetep bakal poek di akhiratna. Can cukup geuningan pancen tugas teh. Saatosna ayeuna neraskeun dina perjalanan ku dibekalan budi pekerti, ilmuna kagustian, ilmuna kaparahiangan, mangka urang tadi neraskeun dina perjalanan urang mengenal ka diri. Kartos
Man aropa nafsahu faqad aropa robahu. Sing saha nu apal ka dirina pasti bakal apal ka Gustina. Nganyahokeun diri teu cukup ku pikiran, teu cukup ku sawangan. Tah diri urang nya ieu mah raga jalu. Raga wadah fasilitas ti Gusti Nu Maha Suci. Lamun kandaraan mah kandaraanana, urang teh dibere inventaris ku Gusti Nu Maha Suci teh nyatana ieu raga ti luhur saibas rambut, ti handap saibas dampal. Tetep lamun urang silo ka Gustina tanpa didasaran ku pangartina, tanpa didasaran ku ilmu pengetahuanana, syariat maju kana tarekat, tina tarekat maju kanu hakikat, tinu hakikat tepikeun ka marifat, marifat dinu syariat, marifat urang dinu tarekat, marifat urang dinu hakikat. Moal bisa. Da geuning kanyataanana nu kaalaman teh kitu. Bahasana aki sing sidik, nu kaalaman teh kitu. Teu cukup urang tadi nu penting mah alus tekad, sae ucap, sae lampah, teu cukup ku kitu kanyataanna mah jalu. Tetep lamun urang silo ka Gustina, poe ka Gustina tetep urang moal aya dinu kasampurnaan. Nya. Tah ieu dina bahasan anu tadi diguar teh tina kecap ikral parahiang. Geuningan para leluhur, para hiang ngelingan jeung ngageuing teh nyalametkeun seueus siwina. Pala leluhur anu parantos genah tumanina, anu parantos sampurna, asa tina cahaya jadi deui cahaya geuning anger mikanyaah ka seueus siwina. Nuduhkeun ayana Gusti, netekeun ayana dina diri. Sing saha urang tadi nu silo ka dirina bakal silo ka Gustina. Nu silo ka dirina, nu silo ka Gustina bakal gagabah dina lampahna da moal apal kana sajarahna tur moal sadar saha anu bakal nanggung jawabna. Tugas di Karang Pawitan Tacan Rengse maju perjalanan pancar tunggal. Pancar tunggal anu simbol Nur Maha Agung. Agemanana ageman Islam silih wae. Ya, muga hidup sakabeh anu parantos bertobat dinu jasmanina hayu ayeuna urang dina karohanianana, urang sing sadar, urang sing paham ka Gustina. Saha urang, di mana urang, jeung keur di mana. Muga dina ieu panggeuing pangeling-eling sing ngajantenkeun sinar pengetahuan ka diri urang masing-masing. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun.